Mang Acil Gentra Suara dina acara Dongeng Sunda. Dah, gitu lalakona teh, Patua. Bener-bener biadab tanya si Garong teh. Lamun seug urang nepikeun ka bobor karahayuan geus tangtu tah. Ieu lemur teh dikakaca ku manehanana. Contona we atuh mangkurdi. Anu bieu tak kakarabeunang ditanya ku kuring. Nya kitu lalakona teh. Yen eta Garong teh nepikeun ka wani nyiksa ku sabab kagareuwahkeun arek maling ingon-ingona. Kitu tah kidemang. Oh, kitu. Keun hayang nyaho. Nah manehna teh arek datang deui ka ieu lembur atawa moal. Ngan lamun datang deui mah ulah tatapa sini. Urang siksa bae. Soalna bieu ge. Lamun seug teu minggat mah teu ngejat ninggalkeun pakalangan. Kukuring terek dibawa ka dieu rek ditungtun. Tapi manehna jigana teh geus surti kana kaayaan. Kahiji pedah maju ka beurang. Kadua na meureun wawasen manehanana rada disahandapeun kuring. Jadi kabur kitu-kitu bae. Kitu cenah cek Demang Ahdi. Sararea anu araya di dinya kabeh unggut-unggutan. Ngarti kana naon anu bieu dicaritakeun ku Demang Ahdi. Da ayeuna mah meureun Patua, kuring teh kahiji awak geus leuseuh, kaduana sararea sina marulang bae. Ka imah na sewang-sewangan, pariksaan, bisi aya kejadian anu teu dipiharap. Sahanu nyaho, eta si Garong teh geus mapai ka unggal imah. Ngarasa wargana jeung anu baroga imahna keur karumpul nyakseni hiburan di dieu. Bener pisan. Atuh ka warga-warga anu aya di dieu, jeung ayeuna mah geura marulang ka imahna sewang-sewangan. Isuk bale beres di dieu. Ngaruag balandongan jeung anu sejenna. Keur Nyi Ocih mah oge mah eyet tadi teu dijajabkeun tah. Ku tilu ronda malah mah titah dijagaan heula di ditu satungtung ki Demang can mulang. Kitu cek tua kampung. Marentah ka sararea barijeng bebeja ka Demang Ahdi yen mah eyet jeung Ocih mah geus dijajabkeun ka imahna. Nya nuhun ari kitu mah atuh Patua. Ieu kuring teh moal lila atuh jeung melang ka budak oge ka indungna. Sejak permios wae. Kitu cek Demang Ahdi bari pamitan ka sararea anu aya di dinya arek pangheulana ninggalkeun eta tempat. Nya sanggeus kitu mah tua kampung jeung sararea oge anu aya di dinya terus ngalaleos ninggalkeun eta patempatan. Gancangna carita Demang Ahdi geus mulang harita teh ka imahna. Barang datang teh srog mah eyet jeung Ocih. Kitu deui sakabeh nu aya di imah Demang Ahdi ngarasa bunga taya papadana. Nempo Demang Ahdi salamet. Teu dilapok. Mah eyet teh nanya ka Demang Ahdi. Alhamdulillah syukur bapana ieu salamet. Mama mani geus ngarasa hariwang. Sumuhun bapa henteu kunanaon abdi hariwang pisan. Pami abdi tiasa mah pasti abdi oge nyusul ka bapa nulungan teh. Waktu senuju dirempuk ku jalmi anu duaan teh. Cik Ocih harita teh mairan kana carita nama eyet. Demang Ahdi teu bakal nyarita ngan ukur mesem we wungkul. Teu dilagek diuk dina kursi bari jeung ngarassakeun awakna anu karasa paregel. Maklum tas ngalawan dua Garong anu butuh tanaga sapinuhna. Sabot keur ngarasakeun awak berijeng diuk dina kursi. Sakabe anu araya di imahna Demang Ahdi pada penasaran hayang nyaho lalakona saperti kumaha.
terojol mah eyet teh harita nanggei baki bari jeung dieusi ku cai song diasongkeun bari jeung pok nyarita cai heula atuh bapana tambahana ang ye kitu ceuk mah eyet ngadenge kitu gap dicokot harita teh ku Demang Ahdi regot eta cai teh diinum bangun anu hanaang pisan bari jeung pok nyarita nuhun mana jeung deui ka sakabeh anu araya keneh di dieu kuring teh nganuhunkeun ye geus bisa ngajaga ka kulawarga kuring ceuk Demang Ahdi bari ngareretkeun uraya di dinya di antarana ka anak buahna oge para nayaga anu araya keneh di imah Demang Ahdi ka sakabeh dulur-dulur kuring utamana ka para nayaga anu geus ngarojong kana lumangsungna seni anu diayakeun di balai desa kuring teh hariwang ku ayana kariweuhan anu kajadian peuting tadi kealaman kurang sarerea tapi alhamdulillah ku pangrojong dulur-dulur jeung pidoana sakabeh anu araya di dieu kuring teh aya dina kaayaan salamet jeung bisa ngahalangan ka eta garong anu rek ngariweuhkeun Kodek teh ngarasa bunga ya ningali aki Demang geus bisa salamet malahan geus bisa ngusir eta garong anu rek ngariweuhkeun ka lembur urang da lamun teh kitu mah pasti si garong gejul teh ngaranjah terus ka lembur urang kitu ceuk salah saurang anak buahna Demang Ahdi anu katelah Sardi ngadenge Sardi nyarita kitu sakabeh nu aya di dinya reang nyarita negeskeun naon nu dicaritakeun bieu ku Sardi sabot ke reang kitu pok mah eyet teh milu nyarita ih nyapisan papana kuring ogenan satadina mah hariwang nempo bapana gelut jeung eta garong sok sieun bobor karahayuan malahan pamikir kuring teh lamun bapana teu mulang-mulang kuring teh rek nita barudak teh keur nyusul nya alhamdulillah ningali bapana geus datang bari jeung kaayaan salamet kuring teh bunga pisan terus kumaha jeung ka mana tah si garong gelo teh mah eyet malik nanya ke Demang Ahdi teu dilapok Demang Ahdi teh nyarita carita nama kieu ti saprakna bapa init ninggalkeun balandongan nitah diudag ku si garong teh ceuk Demang Ahdi bari barabat nyaritakeun lalakonna ditetek teh nu kaliwat bari jeung di barandungan ku sakabeh anu araya di dinya tah kitu lalakonna teh sok ayeuna mah ka sakabeh nayaga jeung juru ibing geura marulang wae da geus beurang kitu ceuk Demang Ahdi bari jeung ngareret ka sararea kuring ogenan ngaturkeun nuhun pisan ye oge ieu mah lain muruhan meureunnan ngan aya tandana we ti tua kampung hatur lumayan cenah kitu ulah ditingali leutik jeung gedena anu penting mah urang teh geus alhamdulillah bisa makalangan deui tah sugan jeung sugan atuh kahareupna mah urang teh bisa manggi di anu leuwih-leuwih jeung urang sididoakeun wae ulah kaalaman kawas kajadian anu tadi peuting tah nepikeun ka hiburan teh can cacap kana waktuna kitu cenah ceuk mah eyet bari song-song ngabagikeun amplop kana yaga jeung ka juru ibi nya sanggeus kitu mah sakabeh pagawe Demang Ahdi teh marulang ka imahna sewang-sewangan sanggeus kitu Demang Ahdi pok ngagerentes dina hatena deng teuing kakara ogenan aing terek kamimitian manggu geus aya gogoda tapi sakieu ge nuhun Gusti anu tos tiasa nang tayungan ka sakabeh dulur-dulur kuring utamana ka kulawarga kuring keur anteng ngahuleung kitu pok mah eta nyarita bapana ieu ulah ka ngahuleng bari jeung nepak kana tak-tak Demang Ahdi atuh gebeg Demang Ahdi teh ngarenjag asa kagareuwahkeun panglamunanana mana oge nyai sing kuat sing sarehat utamana nyai masih kene jauh lalampahan so ku bapa dibikeun naon anu dipibanda ku bapa tong boroning harta banda naja nyawa ku bapa dibikeun geus ulah jadi pamikiran aluksi urang teh muji syukur kanu Maha Suci menta-menta kanu Maha Kawasa muga-muga sagala anu dipiharep ku nyai kitu deui ku bapa jeung ku emak sing kalaksanakeun geus ayeuna mah urang ngalaksanakeun berjamaah salat subuh
Kitu cek Demang Ahdi. Nyatrila Oci tenyengkatkeun beungeutna terus koleset ninggalkeun bapak kukutna. Bari gap leungeun Oci teh nyekel ka Mah Eyet. Pok harita teh nyarita. Oci ti payun mah bade bebersih heula. Nya sanggeus nyarita kitu mah Oci teh terus ninggalkeun indung jeung bapak kukut. Disusul ku Mah Eyet jeung Demang Ahdi naluturkeun. Anu maksudna mah arek ngalaksanakeun salat berjamaah salat subuh. Cak urang teuneun kaayaan Demang Ahdi jeung Oci anu aya di lembur Jajawai. Ayeuna urang caritakeun di hiji lembur anu keur harengheng. Werit ku sagala kajadian. Eta lembur teh anu katelahna lembur Kalangparit. Di eta lembur teh loba kajadian sasatoan anu diparaling malahan maharta banda ogenan aya anu kapalingan. Nepikeun ka sakabeh warga ngarieun tempat masing-masing pikeun miketan ingon-ingonna. Kocapkeun dina kaayaan hiji peuting. Reangna sasatuan peuting patemalan. Jangkrik jeung cicir ngikrik. Cari cangkas. Disada dina tangkal nangka. Hari taya 2 jalma keur lumampah. Papakeanana sarwa hideung. Nilikana dangdanan mah eta jalma teh siga jawara. Dina kaayaan harita peuting teu pati poek-poek teuing. Cahya bulan remeng-remeng nyaangan kanu lumampah. Najan dina kaayaan kitu teu jadi panghalang pikeun anu lumampah mah. Telila srog eta 2 jalma teh ka jalan satapak anu nurugtug mudun. Bari jeung kaayaan eta jalan teh taringgul ku batu-batu cadas anu barodas. Horeng si mana horeng eta 2 jalma teh anu taya lian Iwin jeung Asih anu keur lumampah aprak-aprakan harita nepi ka lembur eta. Pok Iwin teh nyarita. Ai, asa barada rasaan ece mah ieu ye. Pokna Iwin bari anger ngalengka suku nama pajalan batu cadas. Trila pok Asih teh nyarita. Puguh mohon cece abdi ogenan kitu. Aya pirasat anu teu enak ye. Bakal aya kajadian anu teu dipiharap. Kitu cek Asih. Nya sanggeus rada lila leumpang. Asrog kapalataran anu lumayan lega. Reg Asih jeung Iwin teh ngarandeg. Sakedapan mah nu nyarita. Barang keur kitu ku Asih kadenge aya sorong ting rendeng. Dasar pangdenge Asih mah geus seukeut kalatih najan sora jauh ge geus kadenge. Walah cek kudu nyumput. Jigana aya manusia nu rek liwat ka dieu ye. Ngadenge Asih nyarita kitu Iwin ngajenghok sakedapan mah. Teu ngarti kana naon anu bieu diucapkeun ku Asih. Da Iwin mah puguh ge teu ngadenge naon-naon. Biasa wae kaayaan teh nu kadenge iwalti sora-sora sasatoan peuting. Keke-kekena aya naon nyai? Ece mah teu ngarti nah nyarita kitu. Kitu cek Iwin. Sabot Iwin tu manya kitu Asih teh loba omong deui kep gajeleng jurelat. Awak Iwin teh dipangku di bawah nyumput nyalingker dina satukangeun kai. Sanggeus ngarasa aman pok Asih teh nyarita haharewosan ka Iwin. Ece di dieu heula cicing pokona mah. Ulah ka mana-mana. Sameme ku Asih di teang deui nya. Kitu cek Asih. Ngadenge Asih nyarita kitu Iwin teu baha nurutkeun naon nu dicaritakeun bieu ku Asih. Bari pok ngajawab. Nyai, ece pasti nurutkeun ye kana naon nu dicaritakeun ku ai. Ngadenge Iwin nyarita kitu sakolepat Asih ngajauhan eta tempat panyumputan Iwin. Gajeleng juralit kolepat les. Trila celek Asih teh geus aya dina panyumputan di satukangeun tangkal kai anu gede. Bener-bener ya pirasat aing teh. Tenyalahan geuning bakal aya kejadian anu teu bisa dihalangan jigana teh. Celeng juringkang, celeng juralit. Telila kadeket Asih teh 3 jalma keur jojorelatan ngadeuketan ka eta tempat. Tidinya Asih ngagunakeun elmuna supaya ulah katempoeun ku eta jalma. Ari eta jalma tayalian ti si brewok Japra jeung Sarkoni anu maksudna mah arek maluruh anu geus ngabelukarkeun si Birong Tatuparna. Basa gelut jeung Demang Ahdi. Ari Sarkoni mah teu pati parah tatuna. Bari jeung dipaksa ku Japra kudu nuduhkeun saha jalmana jeung di lemur mana patelakna anu nepikeun ka si Birong jadi tatu.
bener jalan ieu kalau bah dieu nya awas lamun salah ya ku aing ditambahan deui tatatu teh moal tata pasti di ku aing mah ngadenge Japra nyarita kitu pok si brewok teh tumanya negaskeun ka Sarkoni kadieu sia kadi salah lamun salah jalan sia bakal tanggung akibatna Sarkoni sing bener sia bener ieu jalan ieu kadi salah Sarkoni ngadenge si brewok nanya kitu oge Japra nempas berjeng nyentak ka si brewok pokna ngajedog siapa ngajedog brewok ngajedog aing bagianana nanaon ge sia mah eueuh kabaregan mantok jeung si Birong jeung si Sarkoni eueuh hasilna naon nu dibawa teh ngan saukur kariweuhan we tatun waya ngadenge Japra nyarita kitu si brewok cicing teu nyarita deui pok Sarkoni teu nyarita ka Japra waduh bener kakang bener pisan loros eta pisan si brewok mah ngeuweuk kawani ngwani sotenan ngindit jeung Kang Japra kakara daek milu kuring teh lamun entuk sareng Kang Japra mah aduh ingkis kebisi rempan kusugan kejadian anu tumiba teu bakal tatu deui ngadenge Sarkoni kalah kanyarita kitu Japra nyentak deui harita teh ka Sarkoni goblok sia aing nanya naha bener ieu jalan teh nu ieu anu dipake ku sia lain kalah ka kamana mending nyarita teh sok burukeun bisi kaburu janari manten sia jauh keneh teu sakirana manggih lembur salila di perjalanan urang garong we heula lah ulah disesakeun tadi burak-balik pangeusina sakalian sabot Japra jeung balad-baladan nyarita kitu asing ngagarentes dina hatena bener we geuningan maksud jeung tujuan eta jalma teh tetela garong bari jeung kadenge ku aing rek balas dendam sigana salasa urang baturna teh patelak teh terus eleh meureunnan ayeuna rek balas dendam jeung batur-baturna teh moal diantep ku aing mah ka jelema-jelema anu sok ngariweuhkeun mah komo bari jeung ngagalaksak ngagasap pake urang lembur diwarah ku aing mah sabot asikeun ngagarentes kitu si brewok nyarita di ka Sarkoni Gus ulah loba bacot loh sok sia teh heula aing jeung Kang Japra nuturkeun lamun sakirana jauh keneh ke dihareup lamun manggil lembur urang operasi we heula di eta lembur supaya boga keur bekal euy cacap si brewok nyarita kitu sakolepat curali celeng celek asih geus ngabadega megatan jajalaneun anu tiluan gurubug anu tiluan teh teu sirik na ngagurubug greuwas anu taya papadan sabab keur leumpang jol aya nu ngahalangan hiji jirim teuing ti mana datangna heh cucunguk siapa ngide jeung aing ingat kana teh ka aing kitu cek asih rag anu tiluan teh ngarandag bari jeung melong kanu ngabadega di hareupeunana Japra sabalad-balad nempo bari jeung ngahuhulang mikiran kana caritaan eta jirim pok deui asih teh nyarita jawara kalong anu wani nangan babaung wungkul sia sok arek kumaha ayeuna sia bakal dipodaran ku aing mah ngadenge caritaan kitu si brewok jeung Sarkoni sadar saha anu aya di hareupeunana Kang kadeng nyepi Kang teh anu ngawewena tah lain ngatah-ngatah ngelmuna waduh ieu geus panggih deui maha nya nyaeun wae lalakon jeung perjalanan urang tah ieu teh anu ngakibatkeun si brewok jeung si Birong eleh kitu tah Kang ngadenge Sarkoni nyarita kitu Japra unggut-unggutan ari si brewok sadar saha anu keur aya di hareupeun manehanana waduh bener pisan ieu ieu awewe teh ulah dianggap enteng-enteng ieu elmuna lain bantrak-bantrakeun dewek geus ngarasakeun tajongan jeung tenggelanana ieu wah tenaga lapisanana ogenan lain bantrak-bantrakeun pokona mah bukti tah harita aing eleh waktu patelak jeung ieu bikang ieu ngadenge caritaan si brewok itu Japra seuri bari jeung lelengakan jiga anu ngeunaheun pisan nganggap enteng ka musuh da ceuk pamikir Japra pira oge pangawakan awewe sajagona ge awewe moal bisa ngelehkeun manehanana samemeh nyarita Japra teh lelengakan seuri heula nyungur naon sia wok nyungur naon wok nu kieu ha ambewe anu ngelehkeun maneh teh wok pira oge hiji awewe model kieu 10 tah ku aing mah moal teu diladenan ditangkarakeun ku aing mah tah aing moal eleh wok moal pira ku aing eleh ku bikang atuh wok ngerakeun wok ngerakeun
Ngadenge Japra susumbar nganggap enteng gitu pok Sarkoni teh nyarita deui. Waduh Kang, kagak apa Kang, kadek mulah nganggap sepele si ngarti Kang. Kek kumaha lamun kakwe dipaehan ngakang. Waduh, tapi Kang teh bener-bener kuat. Terus lamun ngakang maot, koni jeung saha tuh? Jeung Kang Brewok, jeung Kang Birong. Wah, tarak ngebelaan manehna sok ninggalkeun ngabdi. Kitu tah Kang. Jeung Sarkoni bari ngalieu ka si Brewok, anu tita dimerhatikeun eta awewe. Teu dilapok si Brewok teh nyarita. Ori sia sok tara ngarumasakeun sia dibelaan ku aing. Dasar kulit pokok sia kana kacangna teh. Balegug teh. Ngadenge si Brewok jeung baladna. Tinggal rendang. Pok Asi teh nyarita ditujukeun ka si Japra. Heuh si anu ngaran Japra anu sok nyieun wae prahara di unggal desa. Sok maju sia. Ulah ngahuntu wae. Leuheung lamun teu bau cubluk sia. Ngabuis wae. Jap gelis. Yap ka dieu. Sakuduna mah nyai teh ulah ngajak gelut ka akang nanaonan ka capek-capek atuh. Kuduna mah hayu urang bobolah jeung kakang. Nging hahao kitu bilih ngirangan ka gelisanana. Teuing. Eta lambe mani amu cuy. Eta dadegan salira mani ngalangeor kitu. Deuh teuing lebar atuh. Lamun kudu patelak lut jeung akang bisi cecel nyararaah teuing. Kitu cenah cek Japra. Atuh Asi harita teh kalah nafsu ngagugudu. Asa dilelece ku musuhna. Pok Asi teh nyarita deui. Ceh teuing, teu sudi najis aing mah. Heh setan, ulah loba bacot deuleu. Sok lawan aing. Dasar garo ngeunah pisan nyarita teh asa nyeblak wae sia. Emangna aing teh naon disaruakeun jeung bikang sejen? Ngadengi Asi nyarita kitu pok Japra teh nyarita deui anger we dimimitian ku seuri. Nyai, najan nyai nyaritana sesenghor kitu deui. Jiga nu ambek ka akang. Tapi akang meda moal ambek, akang mah moal tah. Malahan akang teh beuki ka bandang rasa, beuki ka tarik ati ka panah jamparing Asih. Jeung ngarasa bogoh ka nyai teh. Yap nulis, urang gelut jeung akang tapi ulah di dieu gelutna. Urang neangan tempat anu kira-kira merenah tur tumanina. Ceh, setan alas ya. Rasakeun sia yeuh. Hiat. Asi harita teh sekaligus narajang ku tenggelan dua leungeunna anu dieusi ku tanaga lapisan. Ari Japra geus taki-taki kana naon nu bakal dilakukeun ku Asi. Hiuk. Plos. Dua tenggelan Asi teh ngeplos. Sakilat Asi malikeun deui awakna. Bari jeung suku katuhuna ditajongkeun kana tongong Japra. Ari Japra teu nyangka kana eta kejadian bakal aya serangan susulan ku suku Asi. Teu anta parah deui, tajongan Asi kena pisan kana tongong Japra anu ngabalukarkeun. Japra ngagoak, dibarengan ku awak Japra ngajarig jeung ka hareupeun si Brewok. Hiat. Hiuk cebrot dayak dagdalik deui awak Japra mundur dua lengkah. Kurang ajar cabi Kang Edan. Sia ngabongohan ka aing. Da bayang kitu nulis. Ulah silih bongohan. Padahal mah kalem we atuh. Ulah yang gurung gusuh. Ke sobar heula gelis. Sobar. Ulah waka nafsu. Santai saja. Ngadenge Japra nyarita kitu, pok si Brewok teh nyarita. Lain kitu euy. Ulah eta mah bener-bener ngajak tarung. Nah, atuh dioconan wae tapi Kang teh. Mancak cekuring ge, kade lain lawan ata-ata. Eta pan, dedinya ge kabudangan ta. Ngadenge si Brewok kalah ka nyarita kitu pok Japra teh. Nyarita bari jeung masang kuda-kuda. Waduh, gelis. Lumayan ya. Rada enak meusan dampal leungeun nyai teh. Siap kaluarkeun lah.
anu leuwih Kakang siap dikakaya ku Nyai, anu penting mah Nyai dae Kakang. Tak kita cacap Japra nyarita kitu sebru asih teh narajang ku tajaungan jeung tenggelan anu leuwih rongkah labatan tadi. Maksudna mah asih teh ngaladada Japra jeung sirahna geus bisa ngajudi kana eta gerakan jeung serangan asih. Sakilat Japra ngajauhkeun awakna bari jeung juralit-juralit nyingkahan serangan asih. Atuh plos-plos tenggelan jeung tajongan asih teh teu keuna kana sasara. Nempo asih keur hut-het kitu si brewok sakaligus mesat bedogna serepet gurila. Najan cahya bulan remeng-remeng bisa katenjo jelas pisan kana sisikeut eta bedog anu dilugas ku si brewok. Teu tatapasini deui eta bedog teh diheumbatkeun kana awak asih. Serepet hiuk-hiuk gurila leplos. Awak asih teh ngalelep bari terus ngagorentel ngajauhan. Harita asih ngagunakeun jurus monyet ngojay. Teu nyangka si brewok teh bakal ngeplos tikeun kana sasaran. Najan posisi si brewok aya di satukangeun. Tonggong asih jiga aya mataan bisa maca kana serangan si brewok. Bareng jeung ngagorentelna awak asih, sakilat suku asih ngagunting kuda-kuda si brewok. Sup lep-lep purilit. Suku asih teh murilitkeun suku si brewok. Oleang si brewok teh ngoleang eueuh kasaimbangan. Sabot awak si brewok ngoleang, sakilat asih teh ngasupkeun tenggelanana kana tongong si brewok bari jeung asih ngagunakeun tenaga lapisan anu sapinuhna. Siut cebrot nanggal pisan kana awak si brewok. Aduh, Kang Japra, aing dolongan, aduh, cek aing ge beurang aing ge. Alah, aing ge nyarieun, aduh. Hap, napa si brewok teh asa eungap. Sabab kaampulkeun kurohakana tenaga asih, nepikeun ka bedog nu dicekelna tina leungeunna. Lesot sapada harita. Bareng jeung gebutna awak si brewok murag kana taneuh, teu sadar. Bedog si brewok nuturkeun. Pas sababaraha senti deui rek keunakeun awak si brewok. Sakilat Japra mesat gobangna. Hiuk bedog si brewok teh dikadek ku bedog Japra. Belentrang. Ampir-ampiran si brewok palastra ku pakarangna sorangan. Nempo jurus-jurus anu dipibana ku asih, harita Japra ngagerentes dina hatena. Bener ieu mah lain lawan memeh nyatu. Teu nyangka ieu bikang teh gede wawasena. Hampir satata jeung diri aing ieu mah. Sabot Japra keur ngahulang kitu, kadengi asih teh nyarita. Sok sia kunyuk, mana anu rek ngajak bobo ka aing teh? Ari tadi jiga nu heueuh, nolis-nolis, bogoh-bogoh. Sugan teh nyawe teh gablek wawesen anu pinunyul, baruk tingkala kahulang-hulang kitu nya. Cacap caritaan asih, sebrut Japra teh narajang ku jurus-jurus anu jarang digunakeun. Lamun teu kadeseh mah manehna tara ngagunakeun eta jurus. Gila karita teh asih ngagilekeun awakna ka sisi kagigir. Sakapeung jaul juralit-juralit awak asih teh jujuralitan. Bari jeung pok nyarita ngalecek ka Japra. Hiat. Hah, mangkluk garong edan, sia ngaran Japranya. Sok jeung aing urang adu kekuatan sia, lamun sia bener-bener tah garong gerot. Ngadengi asih nyarita kitu Sarkoni taki-taki. Barang kareret ku asih surti, kana naon nu bakal dilakukeun ku Sarkoni. Sakolepat asih luncat ngadiketan ka Sarkoni, bari jeung ngetig puhu pingpingna. Cek cek. Waduh, Kakang. Tonggong sampean aing alah teu bisa nginit jadi ngeras kieu Kakang. Aduh, kurang ajar. Kitu cek Sarkoni bari jeung terus ngajajanteng. Hari Japra sakilat metakeun ilmu pamungkasna. Cungung, babaung sababaraha kali. Asih taki-taki kada naon nu bakal kajadian. Terilah hiuk aya angin gede pisan. Bareng jeung angin gede, Japra narajang ka asih. Heh, awewe dan sia mah teu beurang dipikarunya geuning ku aing teh. Rasakeun ieu serangan aing. Sia geus sababaraha kali ngahalangan kana pamaksudan aing. Ayeuna sia kudu modal. Sia kudu perlaya dina dampaleungeun aing penting ayeuna. Cek Japra,
harita ngagunakeun ajian puseur geni anu dipimaksud jeung ngalumpuhkeun awak Asih sabot Japra keur ngagunakeun ajianana. Asih oge harita teh sarua manehna keur ngagunakeun salah sahiji pangartina pikeun nandingan serangan lawan.